Menghadapi cuaca yang sangat dingin ini, marilah kita hilangkan dengan ngusapan kursi bulukan. Semangat pagi, selamat panggih deui jeung pagawean ieu teuing da unggal poe teh aya we ieu seseuheun pinuh deui ieu karanyang teh. Pot hayang atuh libur saminggu we kitu. Heueuh nya bisa wae ketang meliburkan diri, tapi kudu sanggup nerima akibatna. Eta gunung seseuheun bakal nepi kana lalangit. Singkat cerita miara bubututana geus beres, lanjut we ayeuna mah urang miara gerohaneun. Tapi kela-kela besti samemeh gegero urang ngampih-ngampihkeun heula wawadahan. Kulantaran ieu tempat panangkringanana geus pinuh, atuh sup we diasupkeun kana masing-masing tempatna. Sok cara ricingnya di imah masing-masing. Lamun erek ulin keluar, balik deui ku sorangannya. Ulah hayang dianter-anter siga kieu. Singkat cerita wawadahan geus ararampi, tah ieu si paresto anu kotor teh urang pinahkeun kana kokobak. Sok caricing urang marani tring. Tuh geus haranya teh ku sorangan besti. Wadah geus bararesih galulawing. Lanjut we ayeuna mah urang ngahaneutkeun sangu poe. Moal digurang goreng, ayeuna mah garariung. Tah urang seupankeun we ning ieu. Bari nungguan si sanguna panas, kulantaran boga keneh orai hejo. Tah menu anu cocok nama pasti we ieu. Singkat cerita deungeunana geus ararasa. Menu sederhana tapi matak ngalimed. Ning tuh teu karasa si sanguna geus panas. Tuluy we urang jahit, urang akeul heula besti. Moal wakang ngisikan deui, urang beakeun heula we ieu. Kulantaran cuaca teh menikot tiris nyelecep. Sok sanajan di luar panas ge ieu teh. Di jero imah mah menikot ngahodhod. Makaning barang gawe teh geus sagala dicabak. Ngeun anger we ieu teh can mangihareuda. Tah ieu kabeneran aya kursi bulukan besti. Hayu urang pulasara. Tah ieu perbedaanana anu geus dielap jeung anu encan. Jelas beda pisan geuningan ieu. Heueuh atuh da ruangan ieu mah jarang katincak jelema besti. Paling kali-kali we lamun aya tamu eta oge. Ning ieu urang sibeungetan hiji-hiji kursina. Lumayan we ning ieu olahraga leungeun. Sugan we atuh bijil kesang jadi hareuda. Tah ieu si bantalna urang gasrok hiji-hiji besti. Ngarah gareulis, ngarah garulawing deui. Ngarah geunah we tetempoan teh deui ari malalencrang mah. Terus aya nu nanya kieu cenah. Bunit, naha cenah kot eueuh nu mantuan beberes teh. Nya teu capek cenah eta beberes saider-ider ku sorangan. Lamun ditanya capek nya capek atuh besti. Anu ngaranna digawe make tanaga nya pasti capek. Tapi alhamdulillah masih keneh katanagaan ku sorangan ge. Nya itung-itung olahraga we deui. Ngeun aneh sia besti. Sakumaha capek oge migawe pagawean imah. Nyeta teu turun-turun kiloan awak mah. Kalah beuki namleg we ieu teh. Tapi alhamdulillah ketang masih keneh dipaparin kesehatan. Da anu penting mah sehat we nya besti. Heueuh ngupahan sorangan kitu sote da kahayang maramping we singset hampang himping. Heueuh tapi da anu ngaranna kahayang jelema mah eueuh tungtungna geuningan. Iwal ti hayang tentram hate mah kudu bersyukur we. Mensyukuri nikmat sekecil apapun yang dimiliki. Insya Allah bakal damai suasana hate teh. Singkat cerita proyek kursi geus beres. Hayu we besti urang ngalempengkeun heula cangkeng. Aya rada ngesang ieu teh saeutik mah. Ari pek teh jol ingat kana bubututan di luhur. Moal jongjon hate ieu mah kudu dipigawe heula. Ning tuh torojol we si Buni teh ti Kanang Japati. Bari anu ngaranna seungah teh ieu mah kot kacida sia besti. Urang make jurus tereh we. Tring. Tuh geus